Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Marabira Koswara di kelompok 7. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngadongengkeun carita Pabel anu judulna Sakadang Maung sareng Sakadang Sapi. Sing karunya bae ka kuring. Sakadang maung kuring teh geus kolot. Dagingna oge tangtu liatnya kelang. Kieu bae. Engke lamun anak kuring geus lahir, ku kuring rek dibikeunkeun ka Andika. Tangtu dagingna empuk tur pelem. Ngadenge carita sakadang sapi kitu, sakadang maung teh teu jadi ngarakeb. Hiji waktu manehna rek datang deui nagihan janji. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Alisya Khairima. Sakadang bagong, sakadang penceng nanya. Kolorang sakadang bagong nyaritakeun kunaon pangna manehna balueng poe di pikiran. Sakadang penceng ngahuleung sakedap. Talila pok nyarita, gampang atuh ari kitu mah. Andika ulah hariwang. Keun kumaha kuring bae. Urang neangan akal sangkan anak king silah selamat tina dasa sakadang maung. Dagoan heula di dieu kuring rek neangan sakadang landak. Sakadang penceng ngaleos. Talila oge geus guruyung deui dibarengan ku Buluna anu kawas cucuk teh kudu dipulidingkeun. Sakadang bagong kudu cicing di lawang gua. Ngabageakeun sakadang maung lamun engke ngarunyung ari manehna kadua anak sakadang bagong rek nyarumput dinu bumi. Talila sakadang maung geus rentang-rentang datang. Ti kajaban oge geus ngeureum nyingsinan sakadang bagong. "Mana anak sampean teh sakadang bagong?" ceuk sakadang maung bari jungang-jengong. Perkenalkan, nama Abdi Tita Aulia. Bade naraskeun caritaan dongeng ti Frederick. Sakadang bagong antri nembalan. Tuh di jero guha. Ta geuning katenjo ti dieu oge. Ngaringkuk di jero. Tek ayeuna kuring rek masrahkeun nandunan janji ka Andika. Di daharna ulah lila-lila. Tereuy bae sakaligus sing ulah kadengi cerikna. Jig geura sampeurkeun kuring rek indit heula. Teu kaduga nenjona. Sakadang maung nenjo rarat-reret ka jero guha. Nya bae katenjo aya nu ngaringkuk di juru. Awahin ku atoh bari teu kuat hayang geura ngarekeb. Gabruk bae atuh ngaringkuk teh dirontok disamualkeun. Puguh bae cucuk landak teh rungseb manggang sungutna. Sakadang maung gegareungan sungutna balobaran getih. Du utah-utah oge landak teh teu daekeun kaluar. Da cucukna narancep pageuh pisan. Antukna sakadang maung teh paeh. Sakadang landak ngurumui kaluar tina sungutna. Sakadang bagong kacida bungaheunana lantaran anakna slamet. Manehna nganaunkeun pisan ka sakadang peucang anu geus mere pituong ka dirina. Kitu deui ku sakadang landak teh. Manehna kahutangan budi. Sakadang peucang jeung sakadang landak tuluy arindit deui ninggalkeun sakadang bagong.